Ieu meni panas kieu ini angin, hujan atunya. Ceng, Goblok. aya ceng, aduh. Ai maneh atuh datang-datang ngaruaskeun. Naon ceng ai maneh? Iya mah ya aduh. Makna we ieu mah nya. Aya meureun 100 mah. 100 bieu geus rungkanku aki-aki euy. Aya meureun. Keur judi maneh? Ulah gandeng. Ceng, maneh mah hirup teh ngan judi we jeung judi. Geus cenah mah berhubung urang ka baladnya. Maneh cash atau saldo? Oh, saldo wae. Nomor WA ieu teh? Kana WA kan biasa teh. Oh nya. Tanya. Ceng. Kok ceng asup nuhun ceng. Ceng nuhun bisa nya sia doang cas aing mangge. Misalnya aing rek ngebandar. Oh, tenang kirim kedeung mun petir mah. Duh, ceng, gini nya duh. Pura ieu mah Tuh ai sia. Nya nuhun. Kuduna nya saldona. Anjing ngarangan bae urang nyangan tempat leuwih di mana nya? Cocok di dia tempatnya. Sugan ieu mah ya. Ya nu boga di dieu coba ya. Tembak. Anjing ter. Petir. Anjing gopa ya. Alah. Alah mending geus bungkar dewa ya aing mah. Dia gocap. Dia minjem ke si Adil cepet rumah mayar. Nah itu aing aduh. Alah. Dia aki aduh. Si Aceng eta. Wah, bisi hilap ieu mah ye. Urang sampeurkeun ieu mah. Keurnaon maneh Ceng? Dahsyat tadi. Kumaha menang teu? Menang. Lah, eleh sia mah nya. Geus ayo urang balik we yuk. Itu balik ah. Urang ge Ceng naon ulah judi wae. Pan tadi nama boga feelingnya menang. Duh, aing mah jam ka mana deui duitnya ka ditu ka dieu mere. HP geus disakolahkeun gitu. Aduh. Kumaha cenahnya itu. Duh. Pov 2 hari kemudian. Maneh duit lain. Duit ya. Aing lupa duit. Loba duit jeung ka si Adil. Si Aceng lain itu ya. Nah, jadi gelo. Kitu jelema teh. Kunaon teh jelemanya? Jadi matikan daun kitu. Duit, aing loba duit. Duit. Anjing, duit aing kabeh duit, gimana duit? Ceng. Keurnaon mah Ceng? Iya, bayar hutang kamari 100. Cih. Duit Gelo ieu mah. Duit aing kabeh duit, duit.